Duh, kamana ieu nu digawe wayah kieu? Can datang di ongkoh. Si Mang Uya koko erek digawe, wayah kieu can datang di kumaha ieu teh. Pila ku erek dianggeuskeun ku saha atuh? Dibere pagawean ku diberena deui. Assalamualaikum. Tuh geuningan. Hampura bos, telat bieu teh. Palingan ditungguan atuh ku di Eta bieu teh mobilna mogok. mogok. Aduh, iya beakeun. Beak naon? Duit. Duit. Tak kieu Mang Uya kieu teh rek dibangun ieu carita di dieu na teh. Ya rek dibangun da pamajikan geus ngijinan. Tadi mah rek ku imah. Heeh. Rek ku imah tadi nangan sabab can aya ongkos ieu. Nya duit can aya duit. Terus ari ieu kumaha gawe teh ayeuna? Ayeuna teh pira tahun hareup Mang Uya. Pan duit teh engke Ayeuna gawe. Siap lah atuh. Ieu tinggal geus kieu. Ieu teh bagagawean keur Mang Uya. Heeh. Tah. Ieu paling danu kamari geus baralik Mang Uya tinggal ieu asbesan. Meureun ke ukur-ukur asbes panjangna sabaraha. Siap. Oke laporan. Siap bos. Tak kitu. Ieu lebar lamun teh ieu mah. Siap bos. Rek jang naon ieu teh bos? Keur niis we atuh. Oh, Niis. rek nurutan si juragan itu teh ya. Juragan. Anu boga si madu teh ya. Tah eta. Tong beja-beja. Siap. Aya meureun. Sadina atuh. Oh, siap bos. Abi ka bangkar heula. Sok digantos heula. Ka mana ieu si Mang Uya? Aya kieu can datang ieu. Ongkoh yang digawe. Ayeun meuni lambat. Peperieun tadi kita datang jam sa kieu datang jam sakieu. Mang Uya kumaha ieu teh disalin teh nya ting di mana disalina? Hehehe, bos. Siap bos. Lila tuh disalin teh. Siap Naon atuh Mang Uya? nya salawe nguseup. Aduh, kalian salawe nguseup. Mang Uya sapoe dibayar salawe. Nya nguseup bayar salawe. Gawe ai Mang Uya. Oh gawe. Astagfirullahaladzim. Ganti ya. Ganti peralatan lain nu kitu. Oh, Ragaji kampak bawa ka dieu. siap. Sok. Hampura bos. Sok buru-buru. Aing ngelamun lain kadunungan da di karek. Da debutuh. Gila geus pika keuheuleun we ieu jelema hiji ya. Aing kudu kumaha carana ieu teh mun erek-erek moal gawe. Nya aing teh gede amak kieu teh. Siap bos. Tah ieu. Oh iya, dikumahakeun ieu bos. Gawekeun mah nya rek dahar. Siap bos. Tuh. Ieu. Sok ukur ku Mang Uya kabeh. Oh siap bos. Dipasangan naon ya bos? Asbes pira ku huntu dipasangkeun di luhur. Iya. Ngomong tadi atuh bos huntu gitu. Asbes. Asbes ieu teh asbes pasangan kabeh. Sok. Siap bos. Gawe heula. Ari naikna kumaha bos? Naik ka mana? Ieu Tara aja pernah tuku bangku. Sok aing di. aing boga dunungan galakna teh kacida. Padahal gawean teu sabaraha dibayarna ngan cukup salawe. Nasib jabag ieu gawean loba keneh di. Aduh. Piraku kudu ngagejebur makan balong gitu ngara beunghar. Kamana di dudungan teh teu mere kopi-kopi acan. Geus galak teh nya koret pisan. Ampun teuing. Madu. Mau apa? Urang ningalian kebon. Rek naon ka kebon deui? Iya aya beja si obos nu kamari meuli tanah teh ya. Keur ngabangun cenah. Sugana begagan duit teh bisi rek ngalagaan tanahna kitu. Hayu tuh orang tingali lah ame nyao abi. Nu belah mananya nu dijual teh nya? Nu deket manehna wae kitu tanah teh. Ayo lah orang tingali we heula. Kat. Waduh ieu. Hei. Naon sare kita gawe ku urang teh. Ngampura bos. Astagfirullah. Panas bos. Manawi teh saha? Tos sami. Nembe di luhur ningali bete ongko rek ngabangun imah. Nya juragan kamari mah rek di ieu teh rek didamelkeun bumi. Nah, jadi ngabangun imah lauk ieu mah tuh. Sementara juragan ieu mah bakal dijieun Bu. Ieu tinggal ya tuh keur diuprak-uprak heula.
bisi aya minat deui tanah nu halap eta. Oh, aya perlu deh dek dikeluarkeun deui. Kaluarkeun deui. Besok si Obos bisi peryogi mah. Nah, siap. Lagaan ieu imah lauk naon ngaranna teh teh. Imah lauk atuh ieu mah. Imah lauk. Aduh. Tinggal Eta naon? Astagfirullahaladzim, bukan pegawai ngadon salek yuk. Alungkeun ka balong. anyar bah ya yang digawe. Tapi ka ngerek kitu. Satu wae. Hei, Aduh. setia tinggal di batang. Aduh, jurang.